Yuh, kebeneran euy. Naon Mang? Kurang tengke ngaronda euy. Ngaronda Heueuh. bagian kita. Bagian ngaronda. Heeh. Aing siap-siap yo. Siap-siap ngaronda. Sugan boga di dinya euy ieu naon teh tetangga nu harga jual ayam sayur. Ayam sayur. Ayam sayur. Butuh ayam, butuh sayur. Butuh ayam. Butuh ayam. Tadi butuh sayur. Lain sayur, butuh ayam. Ayam. Yang di sayur. Lain dari sayur, ayamna dibelem. Bakar-bakar ke di ditu, di pos. Ayam bakar eta mah, lain ayam sayur. Ayam lain. Ayam. Heeh. Dibakar maksudnya lain sayur. Tadi ayam jeung sayur dina butuhna. Lain ayam sayur maksudnya jangan lain sayur. Terus yang di sayur berarti ayamna. Lain dibelem tuh. Kan tadi butuh ayam sayur. Ayamna berarti kudu meuli dua eta ayamna hiji, sayurna deui eta. Ayam sayur. Lain sayuran lain jang ayam. Ayam. Dibelem. Ayam bakar berarti butuhna. Engke dibakar mah di ditu. Urang meuli ayam naungkul. Ayam naon? Ayam sayur geus sok aya. Ayam nu beuki sayur. Ayam karap beuki sayur pokona ayam nu kitu we. Pokokna ayam. Ayam sayur geuning jang. Ayam jeung sayur jadi ayam teh mau sayur meureunnya. Lain ayam biasa geuning. Endog deui. Menog ayam eta ge sayur ge sarua. Jeung endogna deui butuh. Lah henteu eta na ayam sayur naungkul. Da tukang sayur tutup aya mah aya ayamna bari aya. Eta lain Kan tukang sayurna tutup. keun bae tukang sayurna mah. Tadi Lain dengan sayur aing mah. butuh ayam sayur, kakar aya ayamna. Sayuran ngancan can aya. Keun bae sayurna mah. Bae, Bae ayam naungkul eta. ayam hungkul. Henteu jeung dogna henteu. Henteu. Butuhna loba henteu. Hiji we. Yang beleumeun mah yang aya limaan. Nu leutik tuh gede. Heuhna ini sedang Yeuna. Anu ngora kene ABG. lah ABG gitulah. Nu kakara keluar sekolah gitu. Gitu. Ayam sayur butuhna. Ayam. Tukang sayurna tutup. Aya ayam hungkul. Keun bae tukang sayur tutupna mah. Tadi butuh ayam sayur. Aing bingung aing euy. Tukang sayur geus tutup, aya ge tukang ayam mah aya kene buka. Aing bingung. Lain keun bae antep tukang sayur mah rek ngablu tutup, digujubar ge kejeun teuing. Aing butuh ayam naungkul. Butuh ayam. Ayamna nu ngora kene. Tina naon lah. Anu kakara keluar sekolah Bae. SMP, SMA. Lah aya ayam sekolah. Mun ieu na. Mun paribasana geuning aya nu hayamna kan. Aya nu kakara SD mah leutik. SMP nya pertengahan. SMA tah nu gede. Bae lah aing mah kuliah tas kuliah pokona ayam aing butuh ayam ye. Butuh ayam. Yang beleumeun. Ayam beuleum berarti bakar ayam. Yang aing Tukang bakar ayam aya di dinya atuh. Ieu mah butuh nu atah keneh di bareuleum di ditu aya kegiatan jang lain semua gampang sia meuli atuh. Kegiatan mah gampang atuh lah meuleum hayam, Naon? ngored ke di ditu. Mah daekeun atuh barudak cuma ngored mah bakar-bakar urang meuleumna ge. Mang, lu di beuleumna mang. Lain urang di beuleumna mah hayam. Ayam di kumaha? Di peujit di beuleum urang Kumang. Di beuleum. Terus di dahara kurang batur henteu narempokeun. Kapan sarua batur ge barang buat salam. Batur ge ngiluan meuleum. Itu batur mah daekeun ku urang di beuleum. Batur ku mang di beuleum ulah. Maksudnya batur mah teu meuleum. Urang nu meuleum. Nu meuleum batur. Nu meuleum hayam. Hayam saha? Can aya hayam naik neangan ieu ayam sayur.
tadi ge tukang ayam aya beda itu Heeh. tinggal mencet Heeh. tukang sayur tuh Aduh, aing teh tukang sayur deui cek aing kita tadi. Keun bae tukang sayur bae kejebur aing diguling ge aing mah. Keun nanyakeun tukang sayur aing mah. Nanyakeun hayam aing mah. ayam ya engke dogan teu Lah gede nogan. dog Ek anakan aing teh urusan pokona hayam aing mah. Butuh. tuh hiji Hiji ek 5 kok aing beli aing mah lah. heeh Sok aing mah. Beli ku aing.